Faslun fi suruti tahrimi ieu pasal bade mertelakeun ngabahas dina masalah syarat takbiratul ihram. Takbiratul ihram hukumna wajib, disebutna rukun salat. Kangke dina salat teh takbir aya 2, aya nu disebut takbiratul ihram, aya anu disebut takbiratul intiqal. Hukum beda. Ari takbiratul ihram mah hukumna wajib, ari takbir intiqal mah hukumna sunnah. Tangke takbiratul ihram teh takbir dina mimiti salat. Sabab anu disebutkeun salat teh maftatahatun bitakbir wa maftatamatun bitaslim. Nu disebutkeun salat teh dimimitian ku takbir. Eta mimiti takbir salat teh disebutna takbiratul hukumna wajib rukun salat. Eta mah wajib kudu kabawa. Lamun teu kabawa, lamun poho wayahna salatna balikan deui sabab hukumna wajib. Mana takbiratul intiqal? Ari takbiratul intiqal mah salian di takbiratul ihram. Urang ngarek ruku maca takbir Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, rek sujud ayeuna maca takbir Allahu akbar, arek diuk Allahu akbar, rek nangtung deui Allahu akbar. Ta eta mah disebutna takbir intiqal, hukumna sunnah. Lamun poho ge teu kudu sujud sahwi sabab hukumna sunnah. Lamun poho ge teu batal teruskeun. Kalamun poho dina mimiti salat teu takbir. Eta takbir teh teu diniatan takbiratul ihram, teu sah salatna. Naon sababna? Takbiratul ihram hukumna wajib. Taya dina takbiratul ihram ti lain ti bangsa ukur maca Allahu akbar ngabogaan syarat. Mana syaratna? Surutu takbiratul ihrami ari syaratna takbiratul ihram sitata asyara jumlahna aya 16 teu bira. Tibang maca Allahu akbar ngabogaan syarat 16. Mas, teu bira Allahu akbar. Syaratna aya 16 mas, maca takbiratul ihram dina mimiti salat syaratna aya 16. Da ieu sarton bal sab'ata asyara in ikhtala wahidun minha lam tan akidu as-salatu. Di mana jalma salat dina takbiratul ihram mah salah sahiji anu 16 ieu syarat nu 16 ieu teu kabawa. Nu 15 mah kabawa, nu hiji mah teu. Lam tan akid as-salatu teu jadi salatna. Berarti lamun salatna teu jadi berdisebutna sosolatan. Katempona doang teu salat, eusina mah lain salat. Sabab syarat dina takbiratul ihram hiji teu kabawa, teu jadi salatna. Lamun teu jadi salatna berarti teu sah salatna, balikan deui. Hese geuning mas salat teh. Hese teh mas 16. Gampang mas, can dibuka nyebutkeun hesena teh can dibuka syaratna. Tah, naon syaratna anu pertama? Antaqo'a halatal qiyami fil fardi. Nu pertama syarat takbiratul ihram teh di mana ngalaksanakeun takbiratul ihram geus tumanina intisobu ba'dal intisobi geus panceg. Tah dina waktu memeh salat teh geus panceg. Bamu cara rong ciman teh bah geus kuda-kuda geus kuat. Tah jadi can ayeuna ulah goyang-goyang imah ya Allahu akbar teu sah mas. Sabab can panceg cira cicing heula atuh manina cicing. Tah tenang anteng usolli fardhu isya'i. Tah fardhun lillahi ta'ala. Tah panis panceg Allahu akbar. Tah ulah ieu mah teu dikeun cicing aya kos budak Allahu akbar. Teu sah lam akid. Teu jadi salatna. Tamun teu jadi berarti sosolat. Mudah-mudahan si pasien taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kumaha nya suku kos makan mah? Teu cicing. Dan nyeri mah darurat.
dihampura. Manu gagah ieu teu cicing pas salat kudu gagah, lain gagah teu cicing. Gagah di dinya teh memeh salat rek takbiratul ihramna, memeh takbiratul ihram awak geus tumani, geus cicing, geus kuat, geus kuda-kuda, teu lain mah teu lain maksudna ayeuna can cicing mah ulah awak takbir, nah cicing anteng geus kuda-kuda, geus kuat kakarak. Allahu akbar. Dina ngangkatkeun leungeun keur waktu salat kade mazhab Imam Syafi'i ngangkatkeun leungeun ye. Pan di urang mah di Indonesia mazhab teh mazhab lolobana mazhab Imam Syafi'i. Awas, jempol dihandapeun gaji dita. Awas. Allahu akbar. Ayeuna henteu teu dapeun gaji ge asal pas ayeuna batas ngabaris Allahu akbar. Kajeun teuing lebar jauh jeung leungeun tapi dina jempol kudu aya handapeun gagajina ceulik. Allahu akbar. Allahu akbar. Syarat cek na kitab Safina ngan geus kaliwat, syarat di mana ngeundeun leungeun tah timbulkeun dua. Tah Allahu akbar. Timbulkeun dua. Tah timbulkeun curug jeung jajangkung. Jajangkung sebut aya. Tah rekepkeun dua. Naon sababna? Isyarat. Isyarat naon? Isyarat bahwa tauhid aya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat aya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Neundeuna luhureun bujel sahandapeun dada. Tah mazhab Imam Syafi'i. Malah ceuk kawal tasawufna mazhab Imam Syafi'i neundeun leungeun nu kenca keur waktu salat sakirikeun saeutik pas hate di dua pas hate tekenkeun urang we tengah wae luhureun bujal sahandapeun dada mangga ari ka belah kiri asal luhureun bujal sahandapeun dada tah pas hate mangga aya dua kawalna dina mazhab Imam Syafi'i. Imam Maliki neundeun leungeunna sahandapeun bujal. Tah sahandapeun bujal. Sahandapeun bujal. Imam Maliki. Aya mazhab Imam Ahmad dua mazhab ayeuna salatna teu dina luhureun bujal sahandapeun dada, sahandapeun bujal ge henteu. Allahu akbar. Aya mazhab Imam Abu Hanifah jeung mazhab Imam Ibnu Hanbal. Wa antakuna nukatilu syarat takbiratul ihram teh bilab dia jalalati wa bilab di akbari. Syarat nukatilu takbiratul ihram nyaeta kulapan Allah jeung kulapan akbar. Kulah kusalian lapan Allah jeung kusalian lapan akbar. Hari kitu aya ngan urang dipake. Sedengkeun mana sifat Rahman. Rahman teh Allah. Sifatna Gusti seperti rohim, sifat rohim, sifatna Allah. Ulah kieu Ar-Rahman Akbar, Rahmanu Akbar. Tah sifat Allah geus we Allahu Akbar. Yeun deui ayeuna wa tartibi bainal abdaini kaopatna ku tartib lapan Allah jeung lapan Akbar tartib mimiti lapan dua lapan Akbar tartib. Allahu Akbar. Ulah dibalikeun akbar heula ka alat lapan akbarullah. Teu meunang. Tah, lantan akid salat teu jadi salatna lamun kitu teu sah salatna disebutna sosolat. Opat nu kalimat wa alla yamuda hamjatal jalalati nu kalimat syaratna takbiratul ihram alifna lapan Allah di lapan Allah ya alif teh ya aya tah eta ulah dipanjangkeun rek takbiratul ihram rek dina ruku rek dina sujud rek dina nangtung deui alifna ulah dipanjangkeun Allah ditahan langsung wae Allah lalu dipanjangkeun lamna ulah dina lapan alifna ulah dina mimitina Allah panjang tah teu sah ena ruku Allah lain kangtung Allah tah teu jadi salatna ulah manjangkeun
ulah ngamadkeun lafaz alifna lafaz Allah dina takbiratul ihram atawa dina jero salat. Kelima sih teuing wadamu maitat bari wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.